Tuh aing hayang nitah kasih atuh meuli tong hese. Rokok naon geura ih? Heuh panganyukeun rokok tuh Atuh di warung ulah itu. nganyuk atuh DP-an ki. Aing DP sia teh kos nu arek meuli Avanza. Iya duitna dia ieu mah. Jual ieu mah. RT. 20.000 yang mana aing. Gara-gara kopi jauh. Lu laku nama dijual. Sam bibir teh yang ngudud hayang duit buka. Jadi duit suluh nage. Yuk. Wih, kayak budak tuh. Weh, Jang. Desa. Apa? Aya tuh Jang ka dieu. Naon atuh lepanya gebuk gitu digebuk urang. Lain arek digebuk aing keur menahan suluh ya Jang dijual ka teh. Cak heula di dinya ciduan heula suku Amang. Tanggeus buru ka dieu sia teh. Aya perlu aing. Ibu guru teh da dasar budak atuh hayo we. Lila. Aya naon, Mang? Aya ka dieu heula sia teh naon aya naon. Ieu suluh loba. Heuh loba ieu jeung jualeun ieu. Aing eta pan keur asem sungut pang nganyukeun udud atuh. Ieu mung ah. Ya aing nyaho sia anak namang itu nyamang Asep sia. Ini ngapal? Heeh entak aing wani nitah ge. Aing apal bapak maneh. Bapak maneh tuh sok naon teh ngaladugan imah wae, sok ulin we ka imah aing minta daang. Ih, gini-gini Cik apa? ya tuh aing hayang nitah kasih atuh meuli tong hese. Rokok naon geura ih? Heuh panganyukeun rokok tuh Atuh di warung ulah itu. nganyuk atuh DP-an ki. Aing DP sia teh kos nu arek meuli Avanza engke ieu aing aya duit teh ngan heuh ieu berbentuk suluh keneh. Nganyuk Heuh panganyukeun atuh kuliah urang. Heuh di kuliah sia jajan nyokot. Hayang sakieu. Heuh 5.000 di pangetakeun. 15.000. Heuh 15.000 rek 15 rek 20 buru pang nyokotkeun rokok aing hasem sungut ieu. Rokok naon tadi? Pang nyokotkeun rokok dulang sontak sabungkus. Dolang kontak. Heeh. Oh. Kopi ya nawe kapal Mariam na hiji. Di mana warungna? Itu warungna ning tuh. Tuh tukang warungna tuh. Ini kan rame ih. Hah? Rame. Nungguan heula saat atuh nu meulina. Oh, atuh. Buru. Orang lempang les bari nungan saat teh. Heeh. Emang urang mah yang 15.000 kuliah. Tenang, rek 20 ge dibere ku aing ieu rek. Kita ka yang 20 ah. Heeh, ngajual ka ieu pan beuneunan. Awas emang teu Aing dibere mah mah. duitna teu tunai berbentuk ieu. Amo yang duitna urang mah. Heeh, buru ka itu init. Duh, reka kelir ieu panas poe kieu teh. Tah, kebenaran tah. Jang, di Jang. Hei, Panggil aku Ujang, aku sudah buluan. lain dia. Yang eta tuh. Heuh, pangawarungkeun ladek. Meuli naon ih? Beli obat. Dek teu, Obat naon? sagrip. Cagrip. Heuh, buru aing keur Mana mana kieu duitnya? Nganyuk kan ke di kuliah. Alay, tadi amang-amang tadi di ditu minta nganyuk, ayeuna di dieu minta nganyuk. Pan kayak yang ieu cenah. Atuh, roba ulah eta doang. Heuh, kan dibere 2.000. Atuh mung 2.000 we 1.000. Heeh, ge, buru. Eta mah pangmelikeun lami sagrip 5. Bisa grip 5. Heeh, buru. Warung mana? Heuh, sarua teh ka warung mana? Ah, warungna itu tuh Bimim. Heuh, sarua buru ka ditu. Lumpat teh. Heeh, urang lompat teh. Heuh, buru itu. Deh bang edokin. Ngeri ih. Tadi amang-amang hiji di teh meuli naon teh? Pohopan tuh. Oh. Heeh. Heeh, eta nyaho-nyaho. Ke pasar. Ke pasar. Hah? Pasar naon? Ini naonnya tadi teh heuleuh poho deui. Di Gramang. Bapana ya? Eueuh, keur keluar heula bieu teh. Atuh gurana yang kapan jeung bapana? Keur kacai heula bieu teh, keur ka WC. Atuh meureun urang ngadagoan. Sakedeung deui paling ge tadi soalna. Heeh, sakedap deui. Atuh urang dudukna di mana? Di dia bisa. Di mana sakedeung yang di dia? Heeh. Dengan bapak maneh pan rek ieu emang penting. Siap. Heeh. Atuh. Kedap deui da. Sok atuh goroan meh buru kitu ka caina, di dinya pan caina meureun. Oh ieu kedapnya. Heeh. Pak. Gesan dicai teh. Itu anu ka warung. Naon? Anu arek ka warung. Arek ngobrol cenah sakedeung penting. Ka warung lain. Heeh. Tah ieu tah. Ieu Naon bisa naon, Jang? Hah? Bisa naon? Ieu. Tadi teh
naon ya? anu ngasbon lah rokok. Kasbon. Heeh. Teu nari bekas bon di dieu mah. Atuh kumaha atuh tulungan penurang hayang kuliah nih ge dititah. Emang ditanaon gitu, beli naon? Meuli rokok Rokokna pan rokok teh rokok-rokok. gelang sontak Sebulan sabungkus. kontak. Jeung ieu we tadi teh aya nu mah HP di naon? Karbit. Atuh karbit mah amang salah salah tempat. Karbit mah lain di dia atuh. Atuh panulungankeun nih. Karbit mah di ieu Di toko. terminal Toko emas. Karbit teu komas. Heeh. Atuh meureun di dia aya udah kemae hiji ge. Pan di dieu mah teu ngayakeun. karbit mah Age. eueuh ieu mah. Bulan sontak hungkul atuh. Atuh urang kudu kumaha atuh urang meureun urang Age Virtus di dia mah jualan lagi. Keun teuing lah heuh si Virtus teh heuh. Virtus? Heeh. Ajeun. Keun teuing heuh. Kira. Da urang aya menang kuliah heuh. Oh. Aya rokona heula mana, Mang? Hah? Rokona heula teh di mana? Oh, iya. Sabungkus heeh. Sabungkusnya Heeh. Barai teh. eta hiji. Hargana Oh, Heeh. eta 35. laun ngasbon jadi 15.000. Atuh, lain sama jadi beranya. Gocap. Gocap. Beda di kas bareng-bareng urang ge. Anjir gocap. Jadi sama-sama menguntungkan teh ya. Itu mana si Virtusna urang aya? Nu mang itu tadi mau HP. Ih lila aing tukang warung teh. Aya ieu karbit ieu. Awai, poho, sanggoni spiritus lagi. Ah dek kama nyaman eueuh. Tadi, Atuh karbit eueuh nya. ari karbit mah aya sisa. Atuh cenah tadi eueuh. Cenah tadi eueuh. Tadi mah awan sakere kieu mah ge sabeuneu. Kembali lah sabeuneu we urang mah yang. Buru mana? Mayan mah euy urang di kuliah pan. Anu nitah tadi. Ah lila geuninganan. Ratu. Jangan Coba tidak. bara karbit. Karbit mah murah sih 15. Botol ke geuning. Oh, kan di jero. Heeh. Cair ya tadi. Heeh. Bara 15 jadi 60.000. Jeung ieu 70 pan ieu gocap. Iya 15 jadi 70.000. anjir. Jadi Jadi nama goceng atuh. teu pan heueuh meureun. Kuliah neangan burung mah. Tuh. Orang bikin ieu orang nyopot duit pan urang di kuliah. Ya orang jajan di dieu. Buru dah nganyuk main Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nganyuk we heuh hayo. Geuninganan eueuh amang-amang nu tadi teh. Mang. Mang. Eueuh. Oh iya gini. Mang karbitna ieu. Nah buat kena karbit ai sia. Racun aing sugan sia mah. Atuh pan tadi nitana meuli karbit. Meuli misagrip anjing sate. Iya. Geus aing mah mau ngulian bodoh balik. Agak ya eta bayar amung nyaho urang mah. Bodoh urang mah rek mikeun rokok ka si amang-amang itu. Amang-amang ge eueuh geuninganan urang mah inget meunang rokona oge. Mang. 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 Yo rokona ieu geus aya di urang yo. Halo. Di dinya geuninganan. Ganeng sia mah najis sorangan oge Atuh pan rokona. Tadi yuk, budina. Ya. Oh bener ieu geus tadi. Naon make kene nampan? Atuh pan cenah yang di kuliah urang mah. Atuh pan ieu can di akutan meureun. Kewe kuliah nama bareng itu maya rokok jeung ieu jeung ngulian maneh. Urang mah ku si amang-amang itu teu dibere nya salahnya teu dibere ih. Teu na daek dititah ku batur, aing mah da teu nitah maneh daek ku ditah di batur. Ari amang batur apa lain ih? Lain urang mah geus wahuk ka Mang Asep. Mang Asep naon? Di imah urang sok minta daang. Atuh mun diduitkeun mah meureunana mahal. Asa teh ku kabina binating jadi budak teh. Di para banaon ka isuk. Atuh urang yang jajan ih isuk cenah Dia teu boga bero ting hirup teh. Kok aing jadi seri mah tungtungna mah ikut ka bapa maneh nu sok minta daang. Atuh pan urang yang jajan. Atuh mental ka bapa maneh. Atuh pan tadi mau ngomongna di kuliah. Tuh tungang tongeng ngorena di kebon batur we hayo. Atuh pan tadi ngomongna di kuliah. Sep tuh deh tah budak sia tuh kokosodan minta duit ka aing. Atuh marupe beureunan. Bener aing ge boga para bahan di imah. Itu si Silpi. Nyaho Atuh mang yang kuliahna mang ih. Bodoh keur kokosodan di dinya sugan Eta ge da suluh-suluh batur nu aing. Awas dibejakeun ku yang si Asep. Si Asep teh bapak aing. Ya.